Milik motor lain ah. Soalnya ti kamari ko yang ditinggalkan. Ai kene eueuh nya. Lamun ai kene bae berarti milik aing. Lamun eueuh berarti lain milik meureun. Ah, semoga aya kene ya Allah, semoga aya kene. Bismika Allahumma ya wa bismika amut. Alhamdulillahirabbil alamin. Aya kene motor aing. Emang rezeki mah geus moal ka mana meureun. Aduh. Waduh, atuh ngojek hiji rek leumpang kos atuh. Tungguan kau. Kau. Bang. Kau. Naon? Kamu aja? Ngojek lah, dek naon emang? Kebeneran, aturan yuk. Ka mana heula sia? Ngojek apa naon yo? Itu ngojek kan? Oh. Oh ya, aing ngojek. Isi ulah ojek-ojek lah tuh, bensin keur mahal kieu ge. Ih, sia mah nebeng meureun. Motor lagi mogok, kalau lu ngalamun saya, hirupkeun sia bisa ento. Mogok? Oh, tuh bisa di eta engkol. So tahu, dak, so tahu. Eta nage, waduh gede nage. Makanya, Ih, masih ya sih. makanya ya. Iya. Di kunci lah kontak. Siapa aing mama? Si anu mau. Siapa aing? Ah, coba sia ya, sugan sia bisa. Tuh, ini bisa bae mau geper. Yuk, Ka mana, Mang? mana be? Hirup. Datang. Bayar. Ih, naon? Apa naon? Bayarlah. Ih, emang nilu saha? Ai, Atuh teh sieun mereka aing. ai. Atuh di mana-mana kan ngojek, mana mawa. Anu ilu numpang, itu nilu mayar. Oh gitu ya. Atuh, kudu nyaho atuh. Kamu sakitunya? Ih. Mana duit? Berapa 20 aja. Hah? Oh, nonnya. Hah? Ada. Caber, Mang. Alhamdulillah. Kosna aya nu janggal ya. Aya nu aneh. Naonnya? Kebelah pikiranna. Bari ngopi di warung itu degig. Ron, menurut saya duit cair mal ya. Cair lah Nat. Asal terpercaya aing ka oke mah. Atuh jauh lebih sukan cair apa henteu. Oh, mudah-mudahan bae cair. Puyeng tanya kalau duit mah Ron. Lah, sia Nat. Boga pamajikan hiji doang ge puyeng. Bangsa dia lawan ngeuseup poeng pamajikan hiji mah. Yo, lamun kudu puyeng mah aing. Pamajikan aing 2, anak riab. Gawe henteu, duit teu gablog. Pamajikan ti dieu tu minta duit. Coba bayangkan ku sia, teu puyeng kumaha aing. Ngaco bae sia. Emang jelema nu boga pamajikan 2 doang nu boga beuteung. Aing ge boga beuteung, Run. Ya, Nat, aing mere nyaho. Ai sekirana boga pamajikan hiji doang mah. Kudu kos orai, kuat teu daang sabulan. Ja, sia mah orai ieu. Nat, asa teu urup teh kadengena ku aing. Karek boga pamajikan hiji doang pusing. Komo kos aing boga pamajikan 2. Bung, bisa kejar sia. Sok lo. Ron. Biar beko. Bener-bener sia ka dieu. Naon, Run? Kosna penting amat. Penting terpenting sih kok. Ieu mah cuma nek nawaran be. Sugan be sia minat hanat. Tutup poin baja aing malah, Run. Non sih maksud jeung tujuanna? Aing sok aing nyawa penasaran teh. Jelema mana?
Kieu kok maksudna. Sia neuk ilu minjem duit moal kos aing jeung conat. Lamun deuk, poe neuk dicatet hanat. Ayo nu bener sih Run. Boleh aing daftarkeun hiji. Tapi kasah nginjemna. Baturna okem kok. Anu minjemkeun duitna. Baturna oke. Ah, nyana tadi ngojek aing teh ngomong naon. Pan ku okem geus diserahkeun ka aing kok. Aing nu titah datana hanat. Oh bener. Oh gitu Run. Tenang Run, jelema model sia mah can paeh moal ka dikubur. Ipan sih ada gitu. Mau dicatat kau ya? Ayo. Alah, bercanda Run. Baperan amat sih. Nyau, gitu doangnya lebay. Jadi kieu kok. Eta peraturanna lamun anu minjem duit, eta aya potongan 10%. Hanat. Bener kok. Ente jadi masalah aing mah. Santuy bae. Nah, oke. Dealnya dipotong 10%. Kok, tuh main amat sih mangkal di dia. Emang pangkalan di itu kunaon? Sieun aing ngeri. Mangkal ditu mah berang-berangnya kuntilanak. Gawat. Hah? Kuntilanak kok. Kunaon sia? Curiga aing ngasih duaan. Kok, anu ngalah geus sia mah nyana tah. Jadi sia duaan kemarin nu ngerjain aing. Aing mau buat lu lompatan, coba lamun aing labuh. Aing mau menang pinjaman sukan. Dange sia.